Nya abdi teu bisa nahan anjeun uga du tujuan tolab sabari hubungan ngaganggu ka nahafal. Syairan ieu diserat kondisi hati tersayat hiji kisah nu kalewat hubungan anu tos pegat cinta nu banget dijaga mana nu bangetnya ana hubungan banget lilana bubarkena hiji jalma dina telepon nyarios ka abdi anjeun wawartos bahwa anjeun hayang husu hayang fokus tolab ilmu. Nya abdi teu bisa nahan anjeun uga du tujuan tolab sabari hubungan ngaganggu ka nahafalan. Tapi pas di hiji waktu abdi nu banget menunggu berang peting abdi bingung gaduh hubungan digantung. Lami abdi nahan sabar tiap waktu nunggu kabar hiji waktu mana retak ningali status nu sesak ditingalina FB na tepat pas dina profilna katingali hiji nama ditandai ku anjeuna cisoca ngadadak keturun abdi ngadadak ngalamun anjeun teu gaduh perasaan jeung batur sayang-sayangan kenya anu dina mana harita geus jadi runta jalma nu dipikanya harita dianggap sampah nyadar abdi jalmi hina rupan teu sabaraha harta pangkat teu boga bergaduh cinta sempurna. Ayeuna abdi tos sadar narima hubungan bubar abdi nyoba ikhlas sobar sing bagja anjeun jeung nu anyar.